kuari urang nobatan Gusti abdi teh boga kayakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah lain berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan urang teh ada kudak di peting barang udang poek dekacai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan dah lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani obat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan teh sadegara encan lempeng teh geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cilik nu abdi padahal mah kan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sebenarnya mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap ceuli abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi ceuli abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak ayo geura tobat ya Allah usah minta hampura datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik
Iraha urang nyerikan dosa iraha. Hayu tanya. Awak urang pernah urang nyerikan dosa encan. Encan urang teu pernah ciri-ciri. Satu. Rahat dara mandi. Wudu, salat, Allahu Akbar. Sholli sunat li qadil hajat rakaatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah ya. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna. Tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna. Abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat. Beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi teh tapi Gusti bahkan maha hampura tataan urang dosa-dosa urang geus atuh kudu dijelaskeun ku ari tobat anu bakal ditarima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa. Nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna korupsi misalna. Nah iya nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ate teh puas lamun ngadenge pamalingan teh ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh nomor kahiji hiji embung we teu hayang boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge no doang geus capek berarti geus bener teu hayang hiji. Nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadamala palihapuna mabok kaduhung migawe maksiat tugas kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung. Allah nyesel amat baheula aing keur ngora purnah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abdi ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceuri kaduhung baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduhungnya ku hari teh cerik kunaon haji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kari timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduhung jasa cerik lain didongeng-dongeng cerik kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar ku
Urang tibalik ka dia emang teu kagambar kalakuan-kalakuan orang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh gitu kaduh gambarkeun di jero hati ilah calon sorga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nu geus teh dua nomor katiluna al azwala tarkiha fil mustaqbal ngazab moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal geus beres. Nomor kaopat ayyakunal hamil lahu ala taubat talab ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geureum pan osok ka hotel bae neangan wetes kok kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain yang ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tah kos kitu meleumpeuh ngaranna tah sia kan biasana osok mawa jablay bae ku aing kadang jiji kupang suka panggil sia eta kos sia mah kuarin teh atuh kare teu kumaha atuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh kare ieu mah aing pan dagang limbah kuku make ku aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan tah mah lain tobat tah mah nu kos kitu mah ai sia kieu masuk mah jablay bae aing pan nyaho beus ieu mah teu kalerti kidul kok kuari henteu hei sia emang teu nyaho emang kudu bobogan aing na ieu teu dae gudang goblok jadi wawo bae teh jadi alif heuh kumaha eta ge lain tobat tah mun kos kitu tobat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah ini macam-macam berarti kan kudu kumaha tuh kieu sia kieu mah mau jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol gitu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ku aing teu hayang aing haram berarti hayang nu gede ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh teu hayang haram ya aing jangkung gede urang Mesir teu hayang aing mah geus kitu hayang nu hideung sareng negro teu hayang komo kanu hideung aing mah bukan ada hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing ge meunang ridho Allah aing tobat ka eta bener coba bawakeun ku urang dibawakeun ku urang si Sarini kadinya je cekna lumayan oke we ya masih kena di toilan kene goblok tuh mah kos kitu tobat teh opat karak ata itu ini jelas sama tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun kapan oh mah tobat tobat aduh nyeri wah sakampung nyaun kabeh nyeri aduh tobat pal deui borosot teh kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat tah kos kitu mah aduh eta mah teh mah ngaranna tobat sambal disebut ada giliran we jengkol deui ngada hari bae Masya Allah ulah gitu tobat teh kuduna asli at-taibun
malah tobat aya 3 rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan Masya Allah geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobat fil iman urusanana batin urusan akidah tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah. Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyado baheula mah kitu ya sepeda leutik ke baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kan geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat kitu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun tobatan ku urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ting anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teu kudu teh batu jeung masing-masing teu meunang di deuleu jusi awewe nage deui make pakaianana teu kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu dihareup jeung di tukang WTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya 2 anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna pada ngaran tangan teh kos kitu ngaranna ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanu rek ngeuleuh nah si hade mata si hade celi kade irung kade lisan kade leungeun rugap-ragap kade lengkah zahir di samping eta wuduna nu bener salat nu bener perzohiran ya Allah ya Rabbi tobat kuari urusanana urusan akidah keyakinan ka Gusti Allah derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngatur kana segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
naon bae nu kumalandang di alam dunia suku opat suku dua bahkan nu hiber eta teh alallahi rizquha rizqina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya nu geus boga keyakinanna tinggi aing moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna orang pangkat syariat bersyariat pangkatna orang bertarikoh antara jeung antar pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungeun ieu kana dunia ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah gitu aing mah cenah deja ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dahar beureunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar ieu teh loba kene geus kana ditu loba kene. Waduh, lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul, je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan kayak gitu. Ya Allah, Masya Allah. Saya itu boga keyakinan tinggi makan gitu. Mang dagang. Maksudnya iya ti mah bersyariat we, dia boga anak pemajikan urang di bere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung ke satrik alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi dah aya assalamualaikum salam enol aduh dulur kula kunaon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah atuh menit nginjem kadanan mentam tah aya di aing kakara ketak bae katarima 10 juta bawa los Gusti cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya tuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia mah gaduh sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya tah boga keyakinan ka Allah kuari orang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga keyakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah lain berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan urang teh ada kudak di peting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan dah lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga
ngalawan kunti anak bae teu berani. Obat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan teh sadegara encan lempeng teh geus tobatan eta carita global rincianna Masya Allah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak ieu bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap karasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu teh nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we ku abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cili nu abdi padahal mah kan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh di aku jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi celi abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak hayu geura tobat ya Allah ya abdi Gusti baheula keur ngora ngaran lagi keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh ajunya nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun kajurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti maha uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunnan cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik urang datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang nyeurikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik nyeurikan dosa encan urang urang paling ngejeurik ceurik tanya ku bae bisa urang ceurik sedih ya
anak loban, anak lebaran, itu bukan duit. Makanya ini keren, ini wangi, aduh sabrol-brol, kudu ke rumah sakit bayar pidana gua, lu gitu dijengcerikan goblok, tak orang cari kado gitu, ada sih kurang aja cari, karung di bawah batur. Ini bagian di bawah kubatur nama itu ya, itu bagian utuh masih terus meja goblok. Orang itu pernah ciri-ciri. Satu, rahat, mandi, wudu, salat, Allahu Akbar. Sholat sunat liqadil hajat, rakatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah ya. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi teh tapi Gusti bahkan maha hampura tataan urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar joret teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol boloon age boloon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipaan segala beureunan teh duit teu balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh tuh siapa sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh nyaho rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh teh salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati mah lain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta emang aya nu sunah nu wajib sambalaya Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi aduh berat jadi polisi teh Gusti tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh mementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedengkeun abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teh kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi Kapolres rumah pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan
emang kumaha gitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kitu. Nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat tapi mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun dengan meureun teu kanyahoan usahana ieu mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik tapi jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya, saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam geus siap lagi saya goblok dikira eureunna meureun teu budak iraha tobatna sok tobatan at-taibun masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibuna teh jama kabeneran mu'arab bil alif wal lam geus yufidul umum. Jadi atuh nobatan teh tina kabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi. Nah ieu teh berartikan aya maksud tertentu padahal mah bahasa taibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tak eta urang teh ngaji teh hese teh geus kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditaksis. Nah, kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali. Jelema anu tobat eta adalah al mukminun anu iman ka Allah aya gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang. Ngaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngahartikeunana aju hese tobatanna ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek ya sia tapi indah itu baheulanya dewek si mana tapi indah daripada mamah papa bari itu jorongos ongos nyebut mamah ongos nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeung sia heuy ka itu ka itu pamajikan atuh heuy mung aing mung nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy heuy ka dieu saya pamajikan emang enak heuy ye pa heuy cakina mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ke Cilongok teh nya urang kan bakal pararay aduh ieu mah hampuranya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya heeh atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sabenerna mah ayo atuh kongkorong dijual ku kakak nu 20 gram teh padahal ku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah pura aja ieu kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana geneangan kakak deh di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak da kakak keur bajidor nya bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram hampura bae nya diridokeun atuh teh naon ka
kula mah jeung geus ridho ya sebenarnya tigeri geus nyaho eta ku kakek nah emang siapa bisa nyaho kula didukunkeun bener eta ya cek dukun teh jadi lain sasaha cenah atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisa mah goblok deui teh saya hampura itu di hampura kuning ge masalah tah geus ku lagi hampura deh Kak emang naon gitu aduh pan kula sok nyokotan duit di kantong kakak telok bebeja kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus geus hampurakeun we geus geus hampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling ridho birido bae nya Kak emang deuk pairah kitu Kak bangun geus rada lain deui ieu tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu minta hampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng deui teh lamun tikir ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng nya tuh bener bae ngomong kitu tuh jadi mau cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang-sadan keur ieu ngomong mah kuari batu dia nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nyanya tuh geus loba-loba dewe tetehnya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak kan geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teh meureunana lah tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak saha kadua gaplok itu ge hampura atuh kata tandana gaya tadi dieu tah naon eta eta urang ditampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan asal ngaca sedih ku mamek pesen hari teh kakak hampura geus atuh geus hampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna geus hampura plong ngeunaheun ge bakal geuning urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan gitu iman keyakinan kumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kosi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngaroko ge eueuh masalah nang bari ngaroko bae tengah penting padahal orang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngaroko padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ja di pagahan gue pula seperti eta sok gerage ata ibu nata robati orang supaya kasalalorga ji deku mah bae eta malah mah boga junub masalah kos kitu mah boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan juhudang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atau tiris nah yang mending tapakur bae siapa di mejaan goblok bener kita emang balik ngarokok orenganan kerniangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya
Ya Allah ya Rabbnya seperti itu. Sok gerak praktekin dan nanti tawan teh oge kieu urang salat dan bagus maca sholawat istighfar ieu bae kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge beda pasti jasa beungeut urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromongna isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cieuhan bae ja Masya Allah nya si eta ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup jeung ka dirina sinaran jahe aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog karena ibadah karena berjamaah loyog sorangan kena mawaan ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca salawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bae urang maca salawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah geus nikmatan maksud salat teh supaya kehadiran Allah maca sholawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rarasa geus ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pati pasti ke akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal ieu teh tina tobat mu'minun anu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyirki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ka Allah teh atuh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah min dzalik tuh tobat masih diberi kesempatan urang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah ikhlana nyabutna ai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah aing ge menjadi ladang kejahatan berarti
bisa ya lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah. Zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan. Zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana. Babe korupsi. Ya, lamun ditataan kuari emang batu amal aya korupsi. Murigak bulu urang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara. Janjana anu ngajelas-jelaskeun anak. Urang mah sakadar macaan mah. Dibere henteu nyaho kabar bae ayo triliunan eta diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seren cak urang teh emang urang duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo da kumaha gitu jak urang ngarasa kapaling kabeh kan diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung nah duit rakyat diliakeun nah hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian urang kan nyaho ganyang emang kumaha gitu aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti goblok tadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun emang cenah bupati korupsi atuh nu henteu dengan mal aya pan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu punyaho pajar mah heuh orang bener dah di mana orang mun kukula dek ditataan dit duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas ieu mah keur nyaritakeun tobat henteu dicaritakeun kitu ulang ngeunah nanya ulang ngeunah keur carita eta sia ge sarua ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu bener catetanana aya sabaraha teh APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real nya real tah teu nyaho keneh bae eng resep jeung nu bodoh kieu ieu eta kan kudu tobatan urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot eta kan kudu tobatan ieu kan deuk hayang ka sorga eta ibuna deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi pi korupsieun pi malingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teu reuneureun ti ngongora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeun ana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen atuh pan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di hak ieu kan kudu ditobatan deuk kumaha hayang ka surga mah nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyehil kudu kana neraka deuk kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya karim geus contohan teh kos kitu teh
Masya Allah, Masya Allah. Gusti Hanas, orang kada demes di dunia, Hanas bakal ditinggalkan di dunia. Tobatan Numbantak usahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia, pek bae dagang tapi ulah resep dunia, pek bae ceramah tapi ulah resep dunia, pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia. Dantara dia dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema. Pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia, atur negara melalui jabatan polisi. Priwit tambahan diceli di irung, jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia, bakal hebat jadi polisi. Salah jalan, Pak, salah jalan ini, tidak boleh. Ini aturan polisi, ini nggak boleh kesini. Ini kan ada garit-garit singa. Nggak benernya untuk tadi ngomong lah pokoknya. Nggak boleh nih kesini nih, harusnya kesini ya. Lain kali jangan ya, Pak. Ini jangan, saya nggak perlu uang, saya mah cuma ngasih tahu ya, jangan sekali-kali. Sorga tak polisi tak, ada sorga tak polisi, Masya Allah. Wahara, aturan di Indonesia harus pakai helm. Aturannya harus pakai helm, manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing, yang jelas pakai helm. Bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm. Jadi harusnya bapak ini saya tangkap, tapi Pak ini harus pakai helm. Punya nggak helm? Nggak punya, ntar saya beliin. Polisi sorga aja saya mau polisi. Nih pakai helm, jangan sampai salah aturan. Udah saya beliin nih Pak. Berapa duit itu? Nggak usah. Pakai dah helm sono dah. Paling herem Grab. Jadi polisi visor kalian, ya Allah ya Rabb, hebat itu polisi. Ya, nu naik motor tiluan ditangkap ku polisi. Ini nggak boleh bertiga, Pak. Saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah ente nya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga tak polisi. Jangan laporan kula teh ditangkap kiai. Ayo kula bebejan dekat dia bae, padahal mah tadi da moal aja nama ka dieu bae bebejan. Aja sia ku aku polisi jadi amankeun ku polisi. Polisi na ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih atuh sorga teh. Loba urang lamun endek jabatan polisi atuh pake teh polisi, lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan. Lamun polisi deuk sanu ngatur, untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi. TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib dihadirkan TNI, jang pengamanan garda. Nah asal dipakai bener demi bangsa jeung negara. Iya teman salah ya sebenarnya di polisi ya, di tentara baik baik asal lu bener sakitu hungkul. Orang gua lain negara Islam, tetapi kan aya hakim teh make aturan HAM. Urang kuari boga masalah. Nah, kuari boga masalah diajukan kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh urang tak ke hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang. Tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, nagarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal gitu doang saya aturanna dina fikih teu hese gasa teu hese komo ngadengekeun mah bari hitut los babari sebenarnya mah asal urang nyaho Masya Allah. Urang bari urusan tolak, bari tolak 3 ieu bain kubro kan menurut agama usul kuari ka hakim, ku hakim dijadikeun tolak 3 jadi hiji, tak eta salah hakim ulah dipake.
ketika cak hakim tilu berarti bain bari kubro bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan-aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih ya syariat pakai ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake geus bae atuh putusanana tilu jadi hiji balik deui ka kiai Pak Kiai hah ieu tilu kok jadi hiji ge teu bisa ngitung bener teh mah hakim bedakeun ini tuh satu aku sayang ibu dua aku sayang tiga satu dua tiga hakim goblok gitu atuh aing sok resep ya tungtung nama nah iya maksudnya ya tah ulah kaget urang di negara demokrasi geus diatur dina fikih walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai ente jeung aturan fikih sesuai pakai henteu sesuai ulah tinggal kitu bae paroid urang urusan paroid terus ka negara cak negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah darah batur anak angkat mah anak angkat bae bisa diurus doang tapi kan dikawin mun awe bisa dikawin kan warisan teu meunang nah kuari dijadikeun diwaris ku negara teh sesuai ulah dipake kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teu ngawaris pake sebenarnya mah uhesena babari ngomong mah tuh kan gimana sok datang sok ka hakim sesuai ente jeung aturan ternyata sesuai pakai ternyata teu sesuai ulah laporan deui ka kiai pakai aturan kiai ulah sieun-sieun urang kan ieu teh hendak menghadap Allah jadi make aturannya teu sesuai jeung aturan agama nek nanaonan urang doraka aya kene tanyaeun masalahna aya kene tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin eta kan aturan Yahudi iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jaka kara kuari bae nah kuari teu akur jeung aturan agama tabrak ku urang masalah tinggal kuari kieu ye iya anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kakurangan sedengkeun cak agama menang cak negara henteu taruh antara agama jeung negara lakukeun agama engke ka negarana des ya dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya aja gua gitu. Nah, kuari jang kalancaran eta urang merek. Tak eta teh doraka apa henteu. Tinggal kituna doang. Nah, anu mere jang kalancaran aturan agama, jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka, nu narima nu doraka. Atuh pukula makan ditelaah kayak aing ieu boga masalah kos kieu coba aing ge bisa anu nanyakeun kayak kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu kafarat geus ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teu doraka nyana nu narima kecuali ku nyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui aduh masalah tah mah kos kitu oh tah loba aturan-aturan kos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat nagarana negara HAM geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun engke mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya
moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunia adalah Allah, nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Kok teu percaya amat sih kan nyieun dunia? Tinggal gitu bae. Maka dikutak-katik urusan nafsu urang. Nah, dengan kutak-katik urusan nafsu urang, didinyalah letakna kesalahan urang. Atuh biasanya dunia nangin Allah, diaturna ku Allah, make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul. Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho. Lamun dikitukeun kan urang. Teu kumaha coba sia ngomong. Ngomong coba sia ayo. Ngomong tolol. Teu kan? Kulantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikeun kudu kieu urusan Corolla bege kuali deui corona kamari ulah ka rumah sakit bege ditu ka Siloam hese aturan anak kudu didaftar disorot ka karat make stempel di dia make penang cet jadi make penang lain sepeda bae di penangan. Nah, urusan ka rumah sakit bae kuari kos kitu. Salah itu mah ketertiban, kebagusan meureunana beusi aya nu terjangkit. Beusi eta urusan syariat ieu tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha? Moal datang ka kosong mah, moal kosong ti manusia, malaikat mah tetep. Moal datang ka kosong lamun geus aya jaminan di dituna. Ngan keyakinan anu eueuh tetapi kan urusan ada di urusan politik kita kan tegal luar di urusan politik ujung-ujungna pula lamun ngabahas urusan corona ku hari bisa teu paham kabeh ternyata horeng ternyata wah geus acak-acak mantap merambah ke unggal negara. Nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik gorenganan geus teu kudu dibahas sama kos kitu mah sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urang jadi suuzon kan. Nah makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar apakah memang ieu tina virus bom tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akur iyalah jadi pembahasan timbulkan suzon dah teu gua deui makana boga HP na ulah bujur bae mebujur bae jeung susu tarolol nya jadi mah teu kudu make HP eta pokos kitu mah Masya Allah ya si budak HP datang ka wasiat kudu dibawa ka kuburan teu nyawana naon keur carita nah lantak atuh terus ka unggal negara dikendalikeun tuh kabelah dituna geus wallahu alam gara dage politik atuh Gusti Allah ngeri urang tobat geus lah urang japaeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha nu jelas mah paeh urang mau iman Islam aju dosa dihampura geus sakitu at-taibun al-abidun nutara robat tu bener tobat natur anu ibadah anu ibadah nate anu al mukhlisuna ibadata lillah anu ibadah nate bener-bener ikhlas ulaya embel-embel nanaon bener-bener ieu teh salat ditita ku Allah atuh wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard bener-bener nunitana Allah menghadap dage ka Allah tanpa aya embel-embel non inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati